Yuk. Urang nempo anu gawe nya. Hayu urang cek geus teu bener gawena. Eta mandor ka mana sih sekretaris? Teuing palingan sakamari teh geus nyokot duit sia di TF. Euy, karunya tapi geus dibayar encan cenah eta Teuing gawe. urang tingali heula makaning sia. Geus can dibayar Euy geus saminggu gara rawe sia. Urang nu era gara euy. Hayu urang teh hayu. Geus dibawa balik ku mandor juga nama euy. Oh bener. Soalnya mandor barawak mah pika sebeleun, teu bisa dicekal omongan. Sen dipake ngagaya deui euy. Eta euy. Kopingnya meureunan euy. Ada ari eta mah naonna besek. Mau hakaneun tuh urang. Oh eta geuningan si burukan. Urang teang si barawak. Makan siang tuh. Ini semuanya nu kitu. Tuh atuh da lapar aing teh. Main bakieun kitu nu kitu. Nya bakieun pasti. Teu beuki-beuki ge nya bae we tawaran. Cek buru atuh sekretaris meni lila. Urang sih nu gawe teh. Duaan salah mah. Ai main mah duitnya pengen eueuh. Nya koko nama kudu mahi. Kan tempo. Manor mah dia pengen tahu sih. Gara pagawe mah daekeun deui gara gawe teh gara euy. Tah geuning nu gawena oge aya geuning tah. Tah Sok sekretaris. Sataskeun poe. Gara bayar. Mangedi. Balik gawena mangedi. Terus sabaraha poe kamari teh nya gawe teh nya. Bayar burukeun. 4 poe atuh. Tong catetkeun heula kamari teh. Kok sabaraha? 4 poe, heeh. 4 poe. 4 poe kali 125.000. Potong we ku hutangnya. Potong ku hutang, Bos. Kamari kagok. Oh, berarti kasbon merennya. Heeh. Potong we mun kasbon sabaraha poe kasbona. Ada sana di TF tuh ku si Pagawe. Bos. Si auh si Bos naga aing mah. Heuh, asa eueuh euy manorna euy kumaha ieu teh? Cokot duit sia geus di TF-keun. Kumaha pagawe? Kamari manor cenah geus dibayarkeun cenah ka dieu ka pagawe? Adalah isukan Sabtu atuh. Cenah kamari heuh. Heeh, aing kumaha tuh? Balik ge mah euy. Kamari mah kereke datang duit meureun atuh isukan da. Tapi ngomongna kamari cenah nya. Alah sia kumaha aing mah. Cenah ngomongna nya. Geus gede bikeun yang di TF-keun pengen 3 juta sia. Aduh, jangan pagawe cenah. Heeh. Mungkin kali cokot da isukan atuh Sabtu. Kumaha tuh? Alah sia kumaha tuh? Bapak di bawah shoppingnya meureun ku si manor meureunan. Alah aing mah euy. Keur mah pan ai eta mah cara bayaran jumaah mah Sabtu wae bayaranana. Oh, si barawak teh mah balik euy kumaha ieu teh. Tuh ayo pieun ieu nu kieu. Mah baru kieu meureun. Euy dibere nu kieu mah. Kumananya manor teh goblok tadi. Rasakeun sia ku aing. Goblok manor teh ka mangana ieu teh pagawe we di dieu teh geuning sorangan tuh. Ari sia mangana wae. Iya balanya ka sepeda ka budak, Bos. Eta kumaha pagawe can dibayar cenah? Aduh hampura Bos duit teh kapake. Aing mah sumpah. Oh hampura-hampura kudu dibayar tah pagawe sama makan ka aing bieu. Karis neneng ka mana? Eueuh, Urang rek kasbon, Bos. kasbon eta nu kamari eta yang pagawe kumaha bayar sia. Ari ieu Bos Tanggung mana? jawab kakanun. Astagfirullah makan siang karena besek mah nya ya, Bos. Heueuh bae we. Bos, hampura heuh kapake. Hampura eta bayar eta pagawe. Urang rusuh itu budak. Ada ke Bos. Oke lah urusanana mah heuh. Oke lah urang. Goblok. Naon urusanana ieu? Ngerakon we aing goblok manor teh. Goblok sia.